asa striptis mah buktikeun ka masyarakat tari nu kumaha nu diajarkeun ku maneh Tah sok eta mah buktikeun. Amun tarina tari bener. Rek dibuktikan Pak RT. Karena striptis teh pan loba kejadian ayeuna teh. Kumaha tah? Jelema teh garering pan penyakit teh striptis. Panas tiris. Oh panas tiris. Jauh pisan atunya jauh. Panas tiris. Da lain maksud aing mah tipes gitu. Maksudna teh tipes. Ganti naon teh katebak. Dagang taraje dina bis kota. Nuhun. Atuh jauh teuing. Nya. Jauh teuing nah lain dina kereta api atuh. Wah, atuh tebih kereta Tuh api mah. untung ku aing digoongkeun. Aduh, bahaya ieu mah. Tapi ieu mah segerap. Naon. Ieu mah top secret ieu mah ya, rahasia. Top secret. Mun. Kayak sasaha teh. Heueuh rahasia naon? Iya, pejabat RT Sapalih. Inisial DS ginian. Heeh. Eta video porno tos nyebar. Video pornona geus nyebar. Mun. Pas pan jadi obrolan gitunya di masyarakat teh. Oh, ayeuna teh jadi sabiwir jeding. Nah, eta. Ai sabiwir jeding teh da. Kitu aing mah ping bejaan atuh. Ah, eta. Sabiwir hiji tah eta. Nuhun. Heeh. Pan panasarannya, kumaha eusina teh video pornona teh. Video pornona teh. Pas ditingali teh, dina laptop ditinggalinya. Nya ditinggal gitu ku Nuhun. sorangan mah. Ditinggal. Eta teh mau pacepeng-cepeng pandangan wungkul. Kan ukur pacepeng-cepeng pandangan wungkul. Tulus dijadikeun. Henteu aya tapina Tapina naon? bali buligir. Bari video buligir. porno. Pacekal-cekal tangan bari buligir. Iya. Heueuh meureun aya kelanjutanana teh. Nah, aya pasti Heeh. eta mah. Tapi itu tos seueur oge warga ieu teh. Heeh. Nu ngadu bade lapor. Ngeunaan eta kejadian. Sanes bener deui ieu mah. Naon deh itu? Aya ieu Hansip. Hansip. Tah Hansip Barli teh nya anu Oh, tugas Barli, Hansip, aya kitu. nya teleres gitu aya pengaduan ti warga. Pengaduan ti warga eta Hansip teh maling hayam. Sanes maling hayam. Naon atuh? Nya urang teruskeun we nya kanu bade ngaduna nya. Heuh, cing gede. Ibu Rani, mana Ibu Rani teh? Ceu ya ya. Tuh. Iya pot ya. Tah ieu nu bade ngadu teh cenah saurna. Aduh, Neng Rani. Kumaha damang geulis? Pangesto kan dia teh aduh abi mah bade komplain unggal bade ka dia teh diunggal pengkolan Komplain mah tina sampu atuh. Ulen. Oh, ulen tah mah. Asa jauh. Iya. Ulah. iya unggal rek lewat ka dieu nya unggal di tah pengkolan hareup eta tah teu uyan teu budak si dadan kana mah jeung bujur we nu aya deui sok aya bapakna abi mah Lain si eta mah da kumaha bapana atuh. Iya. pajarkeun teh ece cenah abi bujangan ka abi teh kitu Wah, ka abi teh dadan ieu lamun rek tulah tau di dinya ke di imah da moal burung diboleklakeun ku ece Ah, baik. Tapi sakedap ieu teh Pak RT. Aduh. Ieu kedah didata heula nya. moal teh ieu moal teh ngamuk Nya Yati. Kedah didata heula ieu teh. Di data Data. heula. Heuh, Nami cing laporan teh naon? Nami saha nami? ceroro Ceroro, ya. Roro. Alamat di Cimahi abi mah tebih jenis kelamin. tah eta nu rada kaweur teh abi teh Nah, Badai nyebatkan istri, da teu asa jiga da enjing-enjing buka tamalpan. Badai nyebatkan pamegat, terus kagok pasti nomor telepon ke Pak Asep. wah, di dinya mah. Aduh. Sok liar, terus ame teu liarnya jenis kelaminna bari Bentar, diserat. bentar telepon shot teh aing merek minta panyeran. Oh, panjeran. Ieu mah sapedas teu liar we nya Pak Asepnya. Pak Asep salah. Cepot. Salah. Kayak gitu kumaha. Ame teu liar ya jenis kelaminna rek ditulis rek digambar. Lain juga di Chandra ieu budak teh sarimag. Kumaha. Nyarek digambar rek ditulis jenis kelamin. Mending digambar. Ya. Hari ieu juga di Chandra itu mah juga di Ihan. Ah. Dikiihan. Dikiihan cenah. Aduh, ampun. Tos ge sok enak bade laporan naon dia ka Pak RT teh. Iya. Aya Pak naon RT. Neng Reni, Neng Roni. Hari abdi teh badai muka salon. Tanya hari Masih kene buka salaki ka si Akep Neng Reni. Saha atuh hari akep teh. Oh, ente teh mau putra wauken. Hari abdi teh badai gaduh usaha itu. Oh, dek muka usaha. Hari sebagai warga yang baik mah gitunya kan. Oh, pogo di dunia mah kudu Kedah kitu. gaduh izina segala rupina kan itu mitos dua sasi artos lebat hari izin teh keluar teh hansip teh Hansip Barli teh. Hansip teh, Muhun. kabarli. muhun Eta si Barli kunaon. iya mah iya kelakuan? Pak RT ya ece ya kasih ngungna ece kamari teh sasi katilu tos dokap deui ka bumi
Ari sing horeng teh bade nyukeun artos. Ece cenah. Kakirangan. Sanes. Naon? Ece cenah upami izin hoyong enggak keluar. Ece monok sawengi sareng abdi. Wah, si Barlin eta teh. Kasinggung. Kungsi. Abdi kasinggung. Kasinggung. Pakai jeung sawengi atuh sanyiramna we cek abdi. Halus tah. Halus. Bahaya. Untung Tapi tadi teh pada izin salon. Tenang geus diangkat teh. Aneut ya. Aduh. Ya, ujang batakna omat. Sabun ngabodor jeung mayang kudu jeung ece. Allah moal dagang kulkas. Mohon lah. Dagang es balok pasti jeung ece mah nya. Tapi tadi teh kan pada izin salon. Mohon. Salon naon ieu teh? Ah, ieu nu rada kabeur teh. Salontongan meureun. Eta mah di bawah batu atuh. Salon ece teh aya 2, bade salon kecantikan, bade salon aya laguna. Ayo aya laguna kumaha? Tapi sentis. Moal sok uing di Salon naon sok? Sin percaya ka uing. Uing tukang melaan mun Kumaha ya? Salon aya laguna? Ya. Kieu gedean. Salonku ada 5. Kumaha ya teh? Halus sekali. Halus. Oh, coba rek. Si Dahyan mah hina we Ulah, kanu halus. Kita jawab kita dipaksakeun lamun teu isma ieu. Teu halus. Halus. Tapi ya, PRT ya. Ieu kumaha ya menanggapi hakim Hansip Barlin ya anu memanfaatkan warga. Aduh eta si Barli jadi hansip teh teu balik. Eta teh sarua jeung pamajikanana da teh. Saha? Pamajikanana ge hansip. Nya. Pas nikah da eta mah. Heeh. Salaki pamajikan sarwana. Ieu anu paling parah ya anak abdi ge sarua rek kadu ka Pak RT anak abdi teh ayeuna. Tah, aya oge eta jadi teh. pengaduannya terus ya. Mohon, Hansip Barlin oge itu masalahna sok eta putra teh. Kono ka dieu Jang, kasep. Ieu ge pada ngadu oge ya. Tuh, tingali. Ujang anak king. Ka dieu, cukup ka dieu. Ari ujang kunaon kakerot kitu ujang kunaon ieu teh? Kunaon Oh, ujang? ieu teh budak cerini teh. Kunaon ieu tinggal di kakerot. Kunaon ujang kunaon? Si Barlin mah, Aya naon si Hansip? si Hansip Kunaon? ngomong ke pacar Uing, Nurina. Kunaon? Tong gawe ka si Gono. Kunaon? Si Gono mah babari ceurik. Epes meer, pundungan. Beri bae ka amak atuh kitu wae ge atuh. Jagono ge apa mah jelema nu jantan mah tara ceurik. Nyeri hate. Sok, kumaha bayangkeun. Gening. Lain nek Rani. Eta teh tuang putra teh aing ngomong sunat tapi aing ngaran tina gono. Tuh, tinggal lewe. Gono mah anu sok melendung dina beheung. Gono. Eta mah atuh. Geus digentos. Ieu. Maneh mah ongko tara lewe. Ongko tara lewe hampura aja. Ongkoh jantan Hampura. Kunaon si Barli teh kunaon atuh? Hampura jang busung. Munyakan, abi, ceurik. Jangan dulu lebih nyeri duit, mama. Kunaon? Kunaon nu leuwih nyeri kunaon? Ieu bejakeun ka Mang. Maneh nyeri hate, mah leuwih nyeri hate. Kieu mah. Gondo, Nurina tong dikasih gondo. Si gondo mah teu normal. Teu normal kumaha banci maneh teh? Heeh. Rumasa teh maneh. Teu atuh. Naon ganti? Tuh, grapot gitu gening. Memang abdi darso banci. Maneh mah da luwai-liwai mata ke Naon? sebutkeun homo, ieu mun kitu teh luwai-liwai kitu teh. Seilah si mama, aduh nyebut homo ke abdi mama, istighfar mama. Uing malin homo mama. Lain homo saha tuh? Kebago abdi. Sarua kene atuh aya kitu mah. Naon apan homo malah mun ditawaran ku batur bade tuang homo we. Homo. Homo. Oh komo. PRT. Salah wae. PRT. Sok, ieu ayeuna mah ngadu ka RT ayeuna. Tah, Pak RT ya ade ya masalah ti Hansip Barlin teh ya. Kala. Warga di dia PRT. Heeh. Nungaran si Arif. Kaimah tah. Si Arif nu sok gampang, Nya. ka imah datang naon maksudna? Kaimah. Gedor. Tak. Mawa rantang. Kayak gitu. Mau rantang. Nya. Maksudna Hono. Sia non bobogan jeung kabogo uing cenah. Aing cek uing tah. Saha Arif kabogo mana teh? Ayang adi teruna cenah. Tapi teu rumah tah. Bobogan jeung ayang adi teruna. Tos, enak mah kieu we gono teh.
aduana sebenarnya naon Ngadu ka Pak RT naon teh? wae di antarana Naon? kanyerian Sebutkeun. naon. Sok. Kamari, Pak. Tampung. Tampung. Pak Catet. abdi teh gaduh ieu nya Pak RT-nya. Abdi teh pelatih tari Pak RT-nya tos terkenal Pak RT. Gaduh sangar. Sanggar. Sanggar. Mun. Cenah tong rek si Gondo. Si Gondo mah ieu ngalatih tari striptease dong. Striptis. Striptis. Striptease. Nah, Striptis. striptease. Abdi teh ngeuneuh teu narima tuh. Heh. Karya dong, karya di RW urang teh karya. Anggap aku punya sanggar Pak RT. Ulang ama kali itu rumah striptis mah buktikeun ka masyarakat tari nu kumaha nu diajarkeun ku maneh. Tah sok anu mah buktikeun. Amun tarina tari bener. Rek dibuktikan Pak RT. Kelana striptis teh pan loba kejadian ayeuna teh. Kumaha tah? Jelema teh garering pan penyakit teh striptis. Panas tiris. Oh panas diri. Jauh pisan atunya jauh. Panas tiris. Da lain maksud aing mah tipes gitu. Maksudnya teh tipes. Sugan teh naon teh kata Bang. Mama,